Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah jadi kawitan mugi ditebihkeun setan tengah hodang ngadeuketan kajalminu sami iman kajalminu sami iman. Setan janji ka pangeran moal ngaganggu iman nu tawakal banget pisan hate numun kang nyaan hate numun kang nyaan. Hadis kursi ngadawukeun benteng pikeun nyalametkeun tina setan nu nyasarkeun geuning dikir diamalkeun geuning dikir diamalkeun. Pikir jahat pikir hobi eta benteng kana diri sangkan setan pada lari sieun ku Allah dibenci sieun ku Allah dibenci. Kumaha teh ulah lowong tiap detik kade kosong isi ku zikir tolong kurangan tong loba omong kurangan tong loba omong. Hayang usul ka pangeran sebisa asa-asan tobi bae bilariat ahli bina padikiran ahli bina padikiran. Pikir termuatan iman jar papi babarengan sok amalkeun sing jahat iman teh pasti nambahan iman teh pasti nambahan. Pikir jahat dina lisan pikir dina ingan kade lapak pengamalan sing akur sareng Al-Qur'an sing akur sareng Al-Qur'an. Jahar bahaya waktuna ka salat ngamalkeunna beda jeung dikir hobina dina mana salahina dina mana salahina. Boh berdiung boh menanggung boh kerugi boh keuntung boh dinoda boh dihabung. Pikir maulah dalammu pikir maulah dalammu. Jangan maut anu bagja iman Islam ihsan kabawa memikirna untuk nyawa mulika Allah Ta'ala mulika Allah Ta'ala. Ulah rek rasa moga kana dikir lalawanan tanpa pikir mati
Lamun dikir